Ke Naon le? urang teh bogoh ka hiji awewe euy. Terus? Tapi boga salaki euy kumanya. Ah le, berat eta mah tangtanganna. Berat kumaha? Ye dengekeun urang anu kahiji, maneh kudu leuwih gagah jeung ganteng le. Anu kadua le, maneh kudu leuwih royal ti salakina sia teh. Ye dengekeun deui. Nu katiluna maneh kudu siap modar di babak belur goblok. Anjing. Le, Naon? mana maneh? Goblok aing geus ketemuan jeung awewe di medsos, panggil di medsos. Anjing gaya si eta, bapak beungeutna le geulis teh. Aing dina profil medsos mah kolot kalapa ti euy. Terus aslina Ari geus panggil kolot pisan anjing. bae atuh naon. Moal sakali di rumah aing. Bae, Euy, aing rek nanya. nya naon? Ciri-ciri calon istri bidadari surga teh nu kumaha le? Ciri-ciri aya tilu ke. Naon? Kahiji pamajikanna mengambilkan nasi untuk suaminya. Nu kadua. Kedua, menuangkan air minum dan duduk di sampingnya. Oh. Nu katilu, menemani suaminya makan padahal dia tidak makan. Oh. Itu cekna keterangan mah. Oh, berarti orang ciri-ciri bidadari surga lain we. Lain sama Naon atuh? bidadari Marakayang. Kan jadi Mang kala mang, amang ciga make kutang mah aya nu bodas seeutik. Kau sang-sang telepon. Oh, segan teh make kutang anjing. Ini tolik kanu koror itu telepon. Naon? maneh kunaon kemari pas aja ngawe maneh? Kalau man euy, bobogohan deui. Ya dengekeun ku sia, maneh teh ulah sok nyari awewe goblok. Emang kunaon? Tanpa awewe tak kontol sia teh berguna goblok. Gitu. Bu dokter, Heuy, aing bade tumaros. maros naon? Iya kanjut aing teh nanahan wae jeung nyeri kunaonnya. Oh, berarti maneh kapatil. Akibat naon eta kapatil teh? Eta teh akibat jajan kanu jorok. Oh. Mata kalau mun hayang jajan mending ka bu dokter, dijamin bersih, geunah pokona mah. Kalau tolombong lagi dibersihan ku odol. Iya pesan sabaraha Bu dokter? Cepon laki tuh ngamerana tuh. Kumaha tuh? Iya. Si anjing. Lain puter itu. Terus kumaha? Puterkan deui. Balikan deui. Terus? Teu jauh teuing, deketan. Deketan goblok gitu teh. Mundur aja nanti. Mundur setik. Nah, aing asa dijieun ieu nya. Balik ke aing bisi ngamuk balik ya. Kamu lu kena ada runtuh. Nges ah. What? Anja. Anja. Ti mana apa teh ieu naon? Apa atuh eta mah keong? Heeh nya kadang urang mah sok karunya ka keong teh euy. Karunya kunaon maneh le? Heeh ti. Manehna teh padahal geus kawin. Nah tarasa imah kitu nya. Ih maneh, nyoti maneh eta keong geus kawin, boting randa goblok jiga aing. Tanya anjing tanya goblok. Keong rada.
Anjay, leutik geus adus ya, umur sabar tahun geus adus kitu maneh. Anjir. Geus malam Jumatan nya. Oh, jeung saha sosok? Aku. Malam Jumatan saha? Jeung gadun gitu. Emang geus baokan kitu maneh momok mah? Malam Jumatan ieu, gaya naon? Le, Naon? bejana mana geus gawe? Geus ada mah tuti Gawe di mana? di konveksi sepatu. Gajinya sabaraha, Le? Gajina mah nya lumayan, kadang saminggu teh gope, kadang 1 juta ti euy. Aja atuh. Bagian naon? Urang mah bagian hakan sepatu awewe. Anjing, isi ngakanan sepatu bikang? Maksud aing teh di hakanan di kitu anjing atuh, di ngajangkungan sepatu awewe. Anjing diakan sudah lumping meumpet. Edan, huncut. Edan. Hancur belum. Huncut belum. Hancur belum. Belum. Belum.